lumayan tanggal hiji ya. Sugan we bisnis urang jalan ya. Dan ka sabulan ka itu tah. Kan lumayan tah hasilna aya keur lebaran. Ai nama urang kabaran heula barudak. HP teh disada di tah anu telepon ku marbonem. Oh Jib, Halo, Jib. Aya tanggal hiji apa tanggal hiji puasa ya. Mana puasa teu? teu puasa atuh. Lain, bisi ente teu puasa, bisi lapar. Hubungi anak. Butuh naon ku ana dikirim. Mahal teh hargana. Harga beda seeutik wajar lah pan puasa atuh pan kurang ongkiran. Oh, heeh. Siap kemun urang butuhnya. Kurang di bejaan. Heuh, siap. Enak geus si Ujib euy. Rupa wae lah. Capek nges dibuat langsung nangunyar ya genahan di dia. Bang Ule, Lah, naon dia HP disada. Kanen nelpon. Halo Nen. halo Bang Ule. Puasa teu? Oh puasa tuh kan karek tanggal hiji. Urang bisnis ya. Bisnis makanan bisi butuh. Hubungi urang. Oh mana bisnis? Bisnis kadaharan. Oh halus lah halus. Oke urang lamun eta mah meureunnan pesen meureunannya. Siap-siap kegen lain kurang di bejaan meureunnan kita ka anennya. Eh, Ya Kang Anen bisnis bunga bulan puasa bisnis nate bisaan. Beuting teh euy. Jadi kieu karek puasa pertama itu aduh. Ya mah kudu telepon si Bonen ya. Mana HP tuh ya. HP sada euy. Soalnya orderan euy. Si Mujib euy. Halo, Len. Halo Jib. Kurang pesen lah hiji. Oke, di mana? Itu we. Kan COD-na di saung we. Siap, meluncur. Jagoan, urang ngawadahan heula. Beres. Mantap. Kopi, roti, snack. Bit pesanan si Ujib euy. Dip kemana? Kemana? Dekat saung atau Mang Ule Kasau kemana deh? Dekat itu tuh ngabuburit. Puasa emang? Buat itu kan Tak percaya orang yang didinya puasa Emang masih kuat? buat itu. Syukur aja masih kena puasa mah sarua orangnya puasa maksudnya teh. Jung. Ya ya. Siap teh. Alhamdulillah masih kena kuat. Yeah. Woi. Coba jamuna we. Menta jamu, Mak. Ih, arasak we. Pan puasa aing teh poho di.
Harapkeun dia. Mah teh jadi ngan teh jamuna mak. Poho. Nuhun mak. Oh, rekeningan. Dan datang ka dieu jelema lagi. Aing mah baru geus lapar gitu. Pikir harus oge kalangan di dia teh masuk sini bah tak tahu bener dia mah cenah mereka buburit di saung nggak naon di saung karena gua tinggalin merenang ah bae. Jelema. Oh, nah itu. Alhamdulillah. Kan? Kartu. Oh, kebalik godin iya ngomong rek ngabuburit weh punya godin sing elak sia teh ku batur kumaha si kalakuan teh Intinya teh dahar nih. Ayo nuturkan teh. eueuh salam mana wae bae lah Nah, saya lompatan. Datang-datang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu ujib jeung Mang Ule. Godin bah. Saha? Ujib jeung Mang Ule. Ujib jeung Ule. Heeh. Astagfirullah lu balik tong sok fitnah ngewa bulan puasa ieu teu meunang. Aslian ih. Maknya dari yang ngabohong atau lain gerwahkeun kumaneh. Hah, wani ah. Cik saha maneh? Panderian nempon atang hiji puasa nih. Sarekan juga. Bejaan marolong pisan barudak teh. Bah, ka dieu rek ka mana di ditu. Di ditu. Kenaon mana sia teh? Kita bulan puasa kehe sia teh. Ngomong pisan sia mah. Di mana atas ya kadaran we? ngaji Si Bonon. Bonon dagang? Oh, iya. Goblok sia mah. Oh, sia tuh mah. Si Mujib belum mamawa. Oh, budak orang sia mah. Jadi. Sugan teh moal aya nu liwat we. Si Bang Epen lewat we. Ya, tuh. Astagfirullahaladzim. Sing areling maraneh teh euy. Geus kolot karek tanggal 2 pamawana. Sarwana. Pamawana. Tadi geus rek kabuburit di saung. Ternyata Godin. Ieu teh karek tanggal 2 euy mana teh teu hargaan pisan kanu parwasa. Pas awewe lahungan awewe mah aya biji ya. Iya. Aisyah indah nanahonan kieu. Iyo tah. Balik. Tah arek mah. Saha balik? Ieu saha eta na? Si Bonen.
Bonen, tahu lagi di pamawa lah, yo. Kabawakeun ku si Bonen atuh geus pugut si Bonen na tukang. Heeh kitu. Klik tangan. Tangan si Bonen tangan. Kebeneran. Oh, Mbah, Dagang. dagang ieu gerek nangkutan tuh. Si Ode, habis ku apa? Ulah pesanan batur ieu mah. Ieu 50. Ya. Maafkeun euy nya. Hiji, dua. Arek ge tanggal 2. Tuh. Si Ule jeung si Mujib Garodien si laing dibere meureunannya. Aduh astagfirullahaladzim, ieu pameun teu ya Allah. Geus kolot. Mane di sarwana di. Saha? Pesanan orang di Air dia kasih ngalik kitu di kitu-kitu. Heeh, pesanan orang di tadi. Oh, Bang Epen hayang Godin deui nya rek Godin la ilaha illallah. Baralik. Sing areling. Lumayan jang buka. Kade mana tosok pipiluan cara kitu. Moal derian mah insyaallah mau ngecewakeun abang. Lumayan jang buka. Ya, balik.